watruk minal ajwaji man masya ada fita'atin wahtar ajuban fadilah. Gitu kan? Kumaha beta? Watruk minal ajwaji. Kudu ninggalkeun maneh minal ajwaji tina pirang-pirang pamajikan, tegasna tina boga pamajikan. Man boga pamajikan ka awewe masa adat nu teu matak mantuan, nu teu matak ngabelaan, nu teu matak mantuan nyaeta kana urusan agama, kana urusan akhirat. Fita'atin teu matak jadi mantuan kana urusan ibadah, malah sabalikna kalah matak jadi ngahalangan ibadah. Watruk minal ajwaji man masa adat fita'atin wahtar jeung tek we milih ajuban alias jomblo. Wios ayeuna jomblo we lah, wios ayeuna mun teu mengaduda we. Wios jomblo, wios ayeuna ngaduda gitu. Nah, lamun kira-kira yakin ku boga pamajikan teh nyata lain naik, lain ningkat, lain amahan nya teh kalah kanaon. Nu tadi dengan boga haja sakali-kalina ge saminggu. Lain ayeuna mun tama jadi unggal puting kalah nu tadi boga harta samusa kali oge tina kawin tina pamajikan. Bapana teh urang teh rumah tangga aing ngaji wae mah teh eta mah keur masa-masa bujang lain atas gaduh abdi ceuk pamajikan teh atuh boga harta samusa kali kalah eureun. Ari doana mah bener ngageleger barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ai barokah kumaha cirina rumah tangga anu barokah mah mun tadina tarang ngaji jadi daek ngaji di antarana mun tadina sok ngaji nambahan gegol eta barokah. Ari ayeuna tina tadina keur bubujangan keur gadis osok ngaji tuluy kawin, tuluy ayeuna geus kawin anu tadina osok ngaji oge kalah kaeureun atuh lain barokah gitu, lain barokah gitu.